Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatet dina lauhil mahfuz mina rizki wal ajal wa ghairi dzalik rizkina jeung ajalna geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna geus dicatat kabangkawarahannya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim geus dicatat. Nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil. Ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita dia teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cek malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui apa di Rangkas betung atuh. Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu kusia disembah geura penta tulung kusia min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek baca coba lamun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu teh memeh tah motok jangan memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngeret deui ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cek mamang teh nganaonan teh nu kitu beus aya ngabuktikeun sia mah nganaonan sagala naon dititah kos kitu sia mah coba ge sok di rumah sakit bae lamun aya deket kafir urang ngeri dek rumah ieu naon kana ngadenge sakarat mah kitu urang ngedengu ulun teu ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu onom nu pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan tae coba ge tonton coba Cina eta omo bangsa ieu mau nu kos kara itu bos hei siapa ini siapa kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main kawana sia dibuktikan ulu teu kabeh ge geus sakarat pa ulu teu ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah
mana nu pangeran nu kumane disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakam sia ku aing Masya Allah ta'ala geus kos kitu deuk kumaha ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam sae seakan-akan gitu bakal sebab orang teh neuleuh teh tan neuleuhnyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta orang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh atuh buku ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep aeta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malakal maut oh badai nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus nginget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna mah kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadekeun 10 juta kan teu jadi kan Haji hook kan cek aja sial jasa malaikat izina lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geura siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set paut lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh ayeuna mah kuntum mana Tuhan wahja singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasa enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu komo pangeranna nama ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol tah pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakil eueuh cekeuna doluanna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu neuleuh ayo geura undang deui cek malaikat eueuh dumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana deuk maot annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina mau teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempat nyana neraka geus sadar nyana aduh aing mau teh
tapi teu bisaeun nya maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat. Hese atuh boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge si engko si inci deuk asup Islam tidak maca syahadat wese jasa. Kurang dituntun asyhadu 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 asyhadu. Aduh sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae. Asana minggu harap dikerok lain nggak bisaan cadel ibu budak ya. Cek coba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la illallah. Hese geus bade geuna. Diteruskeun bae heulana urang lantaran hese jasa lisan atuh komo ngadadak deuk pae. Cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat. Tita asyhadu teh teu bisa deui asyhadu wae. Allah ilaha illallah teh teu bisa. La ilaha illallah. Esin jasanya wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Rasul hese. Nah komo ieu bayangan neraka geus urang mah pantang ke dibayangkeun neraka bayangkeun surga bayangkeun neraka bayangkeun surga tateng surga mata urang molotot be surga nu kadeuleuk ku urang seakan-akan cek malakal maut iyalah tempat anjeun urang sedih nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucara urang cicing geut isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh surga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedangkan sholat bukan mari luca leceh jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae. Sia bangun pupuringisan aing ieu sebenarnya teu pantes segala. Calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu. Aing ceurik ieu sebenarnya mah. Ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik. Bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu. Aduh masyaallah. Tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus eta teu ceurik kumaha ceurik nya batin teh ceurik ku bungah jasa teu karasa ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau komo 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana masyaallah surga geus kabayang nya lagi geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae hayang gerak ka ditu bae mata kayak senyum kau mau bari jeung bidadari naya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegerahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopat sepeda inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh yatazawaruna pada zararah dipertanyakeun kumaha urang di surga namun orang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang ieu kursi teh datang hiber sorangan bae datang ka babaturan urang anu ku urang dikertegeun teh tek je jasia ieu pelukan urang di dinya waduh jeung babaturan di pondok teh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga aing onam ka surga ja aing mah jelema bagem mulus ya kita di surga teh kos kitu beneran ieu mah lain lalagan eta aya bahasa kos kitu tah jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing deuk nanya ka sia ja sia mah potongan ka surga emang kunaon gitu atuh pan sendal aing beak ku sia rokok aing asal leungit ku sia tapi sia bisa ka surga kumaha tah aing ge sebenarnya mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh jas sia mah pan ridho bae heuh emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia ja aing anu sejen mah lain mu aing maling
itu maling aing mah kufaul lima ridho uka weuh kusebab aing nyaho jasa ridho sia mantap dicokotan geus sia mah ridho bae atuh heuh mantah ku ridho sia eta lah aing suka sorga aing ge teu arti sia bisa suka sorga kunaon dia cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi bisa ka sorga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di sorga alhamdulillah ieu urang bisa ka salarorga kitu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naonnya nyana ka sorga apa teu ieu udang ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui tak jadi eta kos karar itu di sorga teh eta geus kanyahoan sia ieu di jalan naon kula mah gang peking gang peking manya di sorga gang peking segala gang perukutu teutik amat tah mah puri aya kos kitu mah di sorga mah atuh saablag-ablag masyaallah teh ieu ku bunga-bungana masyaallah mantaklah urang mah geus bae maneh ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulana dulu itu baik bidadari 70 geus menunggu urang Haji Soleh sini Haji Pendi sono aduh geus dikitu-kitu ya Karim masyaallah geus di dunia urang poho-pohokeun urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang ulah loba ting nonton TV malah-malah geus di stop bae geus kakolotdakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ari ayo dulu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun narihum fiha khalidun iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun narihum fiha khalidun etalah jelema nu pangbuang kawara pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka pencipta mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukurna geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin yen yayasan teh sabenerna mah kadenge nama pondok pesantren padahal di jero nama deuk merekrut amwal deuk merekrut harta naon bedana eta kiai yayasan jeung Yahudi jeung rahib jeung pendeta tidak pada sarua cinta harta dan dibuat dia wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sararieun eta cenah sakolahan eta mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah nyolonong ka narakana ge sia mah cacak pondok pesantren penipuan teh ngaran ulah nyebut pondok pesantren ku situ mah sekolahan bae pondok pesantren mah anu bener-bener pendidikan agama tulen pondok pesantren cenah ieu mah make modern mudirun ai kiai kos kieu saruan teh cenah salap ya sawah lagi pada ya Allah ya Rabbi sanajan pondok pesantren salafiyah ge tujuanna merekrut harta mah atuh sarua bae sarua masyaallah kari alhamdulillah ya kulanjan pondok pesantren geus 20 tahun be masyaallah hiji imah bagus dua mobil kabel loba balayah terus kabeli sawah bahkan geus boga ruko ku ari geus boga PT ku ari
alhamdulillah hati ya sarua bae teh kiai lamun dimaksud cara tadi la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasuduna an sabilillah dimaksud eta dimaksud apa salah urang hayang kawin mah hayangan teu boga maksud ai kudu kawin ka anak Jokowi mah tapi geus saya gura titis tulis ti azali urang teh beureunanan bakal kawin jeung anak presiden termulia anak Jokowi aju urang lah emang teu maksud sapira urang sekolah SDG kelas 3 bae tapi jadi atuh eta mah teu maksud ngaranna masalah teu maksud emangnya boga anak parawan kan wallahu alam aing contoh doang teh mah misalnya iya kuari urang hayang nyandung Haji Pendi hayang nyandung hayang ya ngan niat jangan adek nyandung bae niat aing mah ai prak aya ta bintang film nu datang ya Allah kula mah cenah dikerna Allahan we Kang Haji Pendi kula mah hayang dicandung kajeun digilir sabulan sakali ge tuh masalah tak eta mah kan ngaranna teu maksud langsung dikawin goreng bintang film mah Ratmi B29 pantas itu tapi bintang film nah urang magahan ngaji Allah hiji nu di dieu magahan amir magahan jurumiyah alfiah dan lain sebagainya kemudian loba tah jelema anu hayang sodako dibikeun deui sodako mah loba-loba deui tuh masalah mah jangan teu maksud inu bahaya ge maksud kana dunia baheula mah emas jeung perak anu dijadikeun acuan teh hingga per detik ieu ge sarua ngan teu dijadikeun tolak ukur untuk keuangan tolak ukur keuangan mah adalah dolar kuari geus 15.000 sekian 15.300 kula can wani ngajual ke nungguan 16 tenang car aing geus antepkeun we lanan ke 16 karek dijual emang boga ke ulah loba omong sia aing sesa ka Mekah kamari boga selembar aing dolar melunjak 15.300 Allah karim tapi orang mau nyaritakeun politik panjang moal kunaon sih bisa naik dan kunaon masyarakat tereaksi moal dicarita antep kajen tetapi emas jeung perak teh sepanjangna bakal jadi barang simpenan ungu di Timur Tengah mah para jas uang lagi uang emas dirham di urang ge sarua emas balok emas bebekan anu nyimpen emas teh lain saeutik lamun dibayah cikotok jelema bunuh-bunuhan aya emasan di jerona lamun diseberang jadi masalah emas teh urang hese nyaritakeunana tentang emas lantaran di Indonesia penghasil emas terbesar sadunia lamun kukula ya dibongkar Sukabumi termasuk Bayah termasuk Cikotok geus aya di satelit dunia geus aya di satelit dunia eta teh dihandapna koneng kabeh si mas seri heran aing mah pajar merepek banget asli ya mas satelit dunia ulah kaget Cikotok Baduy gak itu terus termasuk itu Citorek Baduy Cikotok terus Bayah terus sampai ke sepanjang pantai
Setelit dunia geus melihat di handapna hese nyaritakeunana 100 tahun dibongkar tidak akan habis emas di jero. Eta teh ade kumaha coba? Apa jajadadianan anyar? Apakah memang geus aya ti baheulana? Wallahu alam. Per detik ieu ayeuna ieu satelit dunia melihat geus puguh pongkor, geus puguh nu kuari dibawaan ke Amerika tah mah geus hese nyaritakeunana. Geus hese nyaritakeunana tah mah geus. Nah, ieu badi urang pohar emas. Kuari masyarakat anu boga 1 hektar, anu boga 1/2 hektar, encan nyarahoeun. Lamun nya geus nyahoeun, pohar aya sababaraha daerah pusatna di daerah urang di dieu lain lalagan. Terus ka dia, terus ke Pandeglang kosong, Pandeglang Serang kosong, ternyata di Tangerang, masya Allah, emas ribuan. Hei, Mas Tono, aduh, Tangerang apa hara? Aduh, lain ini tambah lain, tapi dulu itu masih. Ulah kaget engke lamun aya kitu naon penelitian selanjutnya kemudian aya gerakan-gerakan lalaga emas satelit dunia di urang malah encan kanyahoan tapi dunia telah mengetahui Amerika terutama Inggris, Jerman, Prancis, Belanda geus nyahoan lalaga emas teh poharanya. Nah, ikan baheula mah ieu jadi itu bahan simpenan. Dek digali atau henteu? Khususna emas jeung perak umumna mah harta banda. Walladzina jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah anu nyararimpen emas jeung perak khususna umumna mah harta banda anu kumanehanana harta tersebut teh disimpen teu pernah ditasarrufkeun fisabilillah wala yunfikuna fisabilillah teu pernah bae dikaluarkeun zakat dage henteu jang syiar-syiar agama Allah masjid majelis talim pondok pesantren henteu katawa jang sarana umum model jalan-jalan raya MCK dan lain sebagainya henteu nya nama fakir miskin diabaikeun yatim piatu kitu keneh ieu mah sama sakali jang dirina be babasyirhum bi'adzabin alim awas di akhirat bakal disiksa anu kuat. Lanjutna ke di akhirat nate yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam emas jeung perak teh bakalna ku Gusti Allah dibuktikeun jaga di akhirat anu kuari boga simpenan besi dibuktikeun nu kuari boga simpenan duit bakal dibuktikeun kuari boga simpenan berbagai-bagai harta di akhirat bakal dibukti-buktikeun dikumahakeun dibelum emas dibelum perak besi logam termasuk naon bae harta dibelum di neraka jahannam sanggeus tadi belum fatukwa biha jibahuhum wa julubuhum wa zuhuruhum ditendenkeun harta tersebut kanu bogana katarangna kacangkengna katonggongna bahasa kitu teh maksudna mah ka awakna ge atuh awakna kan leutik sadegeun harta sakitu lobana wa tuwassa'u juluduhum digedekeun kulitna digedekeun supaya mahi harta simpenannya sabaraha miliar sabaraha triliun mun emas sabaraha balok perak kitu keneh mun besi kitu keneh ieu awakna digedekeun ditangkubkeun ditangkarakeun
sanggeus tadi belum di neraka jahanam diangkat dibentukan istrika fatukwa bihajibahum diistrikakeun kadinya golosor terus diantepkeun di dinya gosokanana istrikana blek siksa atuh ngaranna bisi ente hayang ke digosok di akhirat simpen duit ente besi ente hayang diistrika make istrikaan ente kene bakalna simpen emas ente simpen perak ente simpen harta ente engke dibuktikan bakal jadi gosokan digosok-gosokkan kadinya hayu nu kuari boga harta tepeduli ka masjid kuari boga harta tepeduli ke pondok pesantren kuari boga harta tepeduli ke tetangga kuari boga harta tepeduli ke yatim piatu tepeduli padahal eta teh kapan nu Allah tapi manehana nama tepeduli asa nu sorangan bae dikumpulkan jaga di akhirat simpenan emas jeung perakna simpenan duit-duitna simpenan berbagai logam-logamna termasuk besi dan lain sebagainya digodong di neraka jahanam dibentukan istrikaan diistrikakeun fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ya Allah Masya Allah kan cihare ya sahabat ahli sufah nu maot ahli sufah teh urang lamun ka Madinah di pengkeren bumi Kangjeng Nabi teh aya anu kaluhur eta teh tilas pondok pesantren Abu Hurairah di dinya berikut sahabat-sahabat nu lain barang seorang sahabat maot Kangjeng Nabi kadinya eta teh ashabus sufah nomor hiji sahabat walaya dua anu pang zuhud-zuhudna begitu cak Kangjeng Nabi coba tangkarakeun teu boga nanaon ashabus sufah mah dipake doang baju nu dipake simpenan nah kuari nu dipake doang cak Kangjeng Nabi coba gulungan ieu na buka begitu dibuka aya duitan sadirham cak Kangjeng Nabi hazakay istrikaan bakal di akhirat jadi istrikanya sahabat kabeh kaget ya Allah ya Rabbi hanya sadirham selang sababaraha minggu aya deui nu maot begitu maot ashabus sufah kene sahabat paling zuhud buka cek Kangjeng Nabi ieu buka sampingna aya 2 dirham cek Kangjeng Nabi kayatan 2 istrika bakal ngaistrika ngajerit kabeh sahabat ya Gusti Rasul lamun ieu ashabus sufah bae aya sadinar bakal jadi istirahat 2 istrikaan 2 dinar 2 istrikaan atuh komo kami meureunana gitulah cekang ke coba terangkeun tuan nu sabener-benerna kieu ashabus sufah teh manehanana teh nembongkeun kafakiran nembongkeun ka teu boga ternyata horenganan masih kene aya nu disimpen jadi berarti kan teu jelas lamun bener teu boga kudu bener teu bogana lamun bener boga kudu bener bogana ieu padahal boga bakal jadi istrika mangkaning urang hampir 1500% kos kitu geus lain 100% 1500 siara jana ya Allah nah aya keur ngabangun masjid tidinya teh terus butuh keramikna duh lamun aing boga mah insyaallah padahal aya di imah iya jadi istrikaan sia ayo segera paeh ya wow duit anu disimpen teu dipake kebutuhan syiar agama Allah geus bakal diistrika kumaha lamun urang boga tuan memang urang mah boga teu masalah boga mah haji urang boga ngan insyrofna lamun di kumpul-kumpul doang teu dipake jang kepentingan agama ieu jadi istrika lamun memang urang usaha
kemudian loba untung deh bangunkan pondok pesantren, bangunkan majlis. Ayo tah yatim piatu, nah fakir miskin, ayo sedek nyen imah, tah paling bare jajan, ieu saya abdi mah ditinggal ku salaki, ieu di mah dieun sia imah dieun sia boga anak hiji, sedeng kene anak hiji mah atuh ngajepret kene. Masya Allah, dek di mana bae atuh urang ngabungahkeun mah teh harta aya. Batuh butuh pertolongan batur. Kebenaran urangna atuh gagah aju dunia aya atuh matak naon dikawin. Pamajikanna ka keur ngabangunkeun jahe teh. Kok bisa dibangunkeun karunya? Masya Allah hese-hese teh. Kak, daripada kakak datang deui ka di jam ngan sakadar ngabangun atuh maning kawin enggeu. Siapa tinggal cek pamajikan ai kitu onam kan nuhun ka asana bunga kula masyaallah tararis asana hate asana kulkas ge eleh ku eta mah tiisna Gusti Allah teh cara kieu teh Kak hari eta emang dibangun pan dibangunkeun ge atuh karunya ke ka ditu dikawin deh atuh aya sih mengarah Kak abo ngabangun baik kau ulah datang ka dikawin tuh iman duit kakak ngabangun ngomong kakak kawin kakak lain gitu ke panas hate kula ka panas itu mah urusan didinya panas saya mendek baik geus teh encan si encan masyaallah ka ulah aduh masyaallah geus teu kuat geus separaranas sia kajawan panas emang kumaha aya gedebong kukula didiukan garing Kak. Pohara tah. Ngadiukan gedebong garing, pohara panas-panas hate eta. Ih Allah, ya tah teh geuraeun mah kos kitu mah. Anu tadi mah kan kana. Malah mah geus dibangun Kak, geus kawin geus kakak karak 3 hiji deui Kak. Kukula dipangdangankeun Kak, tenang Kak. Aya umur 18 tahun Kak. Masyaallah di Bali Kak. 8 hiji tabatu ieu digedekeun awakna wa tuwassa'u juluduhum hatta tud'a 'alaiha kulluha masyaallah didatangkeun ka dieu teu kabayang boro emas 100 bebekan boro emas sakintal perak sakintal hiji bae sagede jarum dibelem ditendem di leungeun urang masyaallah kari bisa ku urang direnung-renung jeung dibayangkeun jelema nu nyimpen harta seperti eta komo nu ngahaja nu ngadepi deposit anu manehanana teh leuk ngeunah ditendem leutikna 100 juta kabelah dina saem dicokotan tai-taina doang kunyana dipakai ibadah gambrung teu mah bos da naon insyaallah kamari mah urang dongeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i teh anu narok sa Imam Syafi'i mama lamun abdi dagang kumaha ieu cara ngazakatanana cek Imam Syafi'i atuh urusan zakat mah kumaha golonganana maksudna kumaha golongan kumaha atuh lamun golongan-golongan syariat mah turubul usi 1/4 emang aya di luar eta ai mama ngazakatanana lamun boga dicokot jang kebutuhan mama sesana dibikeun ka batur eta zakat mama ya Allah pohara teh ya ge Imam Abu Bakar Shibli Baghdad gane anu waktu ziarah ke Baghdad kaki Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingna tapi eta mah utuh begitu naik ke kuburan berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masya Allah
eta kuburan sakit tuge turun ke hadap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab emang bisa ke ulah sok ngomong saja masalah kira kaing tuh percaya baheran aku boleh tanya tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakara ka dieu kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu memeh kabeh ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun nu nyahueun ieu tiis di mana tiis mah kos aya asa ya Masya Allah sebab lawan tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan di jero hatena bersih dunyaan sabah katul hiber-hiber aja dunia urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres aya jelema pinuh ku dunya teu boga ieu mah pan bahaya neuleuh motor aya di hate neuleuh mobil aya di hate neuleuh truk aya di hate segala rupa aya di hate bari teu gableng tah eta gaji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia keneh ya Allah ya Rabb Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama kebenaran aya khawaz ngaran khawaz ziarah kadi begitu ziarah kadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek aya kegiatan ngaji di satu aya kitu onam sabodok keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo aya maung ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang desa nu calang teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nyana ngagerokeun ya Abu Bakar Shibli tulung abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo padahal naik naon teu ditanyakeun kaburu digegel maung sia mun naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel ceulina maung ku Abu Bakar Shibli sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu. Sia sok macem-macem bae sia. Ieu tamu aing ieu. Nu titah ngendong ge nya embung isukan ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung di kitu-kitu bangun kieu ampun ini sia. Nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun. Hah? Kunaon sia ilueuneun? Ampun saurang ini sia ini. Eta ki khawaz langsung ki bae nyekelan leungeun ki Abu Bakar. Ke kulit teh kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama. Bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon? Eueuh deui cek Abu Bakar. Ya rahasiana di jero hate ulah aya dunyaan. Kabeh makhluk bakal sujud ka jelema. Namun selama di hatena aya dunyaan sarua jeung maung. Sia resep dunia mau ge resep dunia sia resep dahar mau makomo lamun geus resep dunia resep dahar resep nginum cak mau wah ieu lain hakanan aing cak cenah toh lamun neueuh haji pendik ieu mah ngaleuwihan ti aing cak cenah
iya mah bajingan ieu mah. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Bakat cek Abu Bakar Syibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia. Lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali, ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali. Ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung teresepna kana dunia. Selamanya na resep kana dunia Allah bendu. Lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta, ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia. Allah resep jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia. Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia. Tak urang dek micenan resep kana dunia teh mah hese jasa. Hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa, hayang ulah resep. Aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Syibli, alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya. Neuleuh daon geus tersep. Jelema-jelema kumanana geus nu dianggap hiji bae Allah. Nafsu jeung setan geus diperangan. Mulai lazat ibadah aya. Allahu Akbar. Ngeunaheun ibadah. Beja Ki Abu Bakar Syibli. Kakarek datang doang geus kanyahoan. Sia geus ngeunaheun ibadah kan. Ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya. Karak diberet titik-titik mengarah kana wali. Ku siap perangan deui. Ku jare di perangan, urusan dunia geus teu hayang, makhluk kitu keneh geus eueuh. Di jero hate makhluk teh hiji be Allah, setan geus taluk kunyana. Ngan hiji doang nafsu birahi. Jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae. Resep bae tah. Jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak. Neuleuh pamajikan zuhur ceklak. Masyaallah asar ceklak, pamajikan asar wana di beureunnya. Atuh geus. Eta doang ge cek nyana. Ja anu sejen mah henteu. Bahkan lamun deuleu awewe sejen, ieu birahi ieu. Balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali, jasarwa ieu jero nama eta keneh. Itu lo galayanan nu di luar, lamun deuleu nu di luar resep, balik ka imah. Pamajikan ge geus surti nyahoeun tas deuleu nu sejen pas ieu. Ya, geus nya pago. Jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cek cenah. Oh, masalah. Ja ieu doang ieu. Apakah ieu cek cenah jadi gangguan ieu? Akhirna manehanana langsung mau belati. Belati diasah heula. Wah, hebat. Asup nyana bada subuh ka tempat cai. Dicekelan barang. Potong sia kuai. Sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh. Aturan maca Quran, haju ngagelang-gelang pamajikan. Ieu gara-gara nama ieu. Potong sia kuai. Nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na. Nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep. Ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji bae Allah. Hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah. Hiji bae Allah. Ja aing can diangkat jadi wali. Ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing. Sia ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mencit kotoknya na mencit bobogan. Pencit sia ku aing. Ieu nu ngaganggu ka aing. Begitu kumanehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek. Maneh teh ciptaan aing. Dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah, ceuli kudu sempringkeun. Bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah nu aing. Mata nu aing lain usia ceuli nu aing lain usia irung nu aing lain usia sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta mah nu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge
langsung dikikeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu teh mah leuwih nanti aing teh mah tah geus dicarekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah variasi dong teh ya Allah pan aing sieun wali mapannya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae ai cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah aja teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun lu nya jadi di jero WC di jero cai nya tapaku atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ieu mah eueuh iwal ti ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta dakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh Gusti bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat teh langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun teh syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak sok ngomong tuh nah ieu hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil muntayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu manta kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol tadi aku ukhruj anil ilmi kaluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika kaluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli kaluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia tidinya karak menghadap ke aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah kuari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hesek hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kobu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia
naonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu leutik kaya ning orai buaya maung raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan Syekh Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh maung hayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum da urang Arab mah keun kiai urang Arab paseh Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat horenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah da kiai aya keneh kelemahanan sakitu pamit jana ba'da maghrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk keneh musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mencerak urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teh indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab sampura cek kanyahoan berarti waladhdallin da salah berarti kan aya di hatena katara ta ku alimah naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh hebat ta waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sareng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladhdallin ye tuh ikhlas guys isuk mah ganti waladhdallin kabeh atuh lain kitu tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat beh keur waktu salat mah ulah dibawa ka kiaian lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab urang mamawa hamba sakumaha Kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanallazi asra bi abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanallazi asra bi abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai sekedar hamba abdi mah lain buya sekedar hamba abdi mah lain mama sekedar hamba abdi mah lain camat sekedar hamba abdi mah lain bupati sekedar hamba abdi mah lain jenderal sekedar hamba abdi mah lain bos abdi mah hamba Gusti piceunan di luar masjid ketika dibawa ku urang ka hareup awas aing mah jenderal kudu di hareup teu meunang aya nu katoel noel jeung aing awas ya prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing temenang rakyat tembak sok aing
Abo Gusti Allah dek menghadap kaimpan aing raja ning raja teu meunah mantap aya jelema datang ke masjid kiai begitu kiai datang ke masjid dek berjamaah balik deui kunaon sih mah balik deui kunaon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam ye sial tuh budak teu kadeuleuh meureun ka kiaian aing poat teh budak aing dikuetan ngaji nahu segala rupa jasa na deui pang kiai ya jual teh aing bang kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid deh gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ye urang yang mandak diuk bersama kieu dileungitkeun kan dileungitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing ja atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dileungitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan mah ka dieu mah sapira aing geus bae tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngajina ge embung embung campur coba kunaon sarusak kabeh ka ditu aing mah kan sugih teh hayang tah eta nu bantak bahaya ge wari aya babah sababaraha pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadaengkeun radio bae embung kadaeuleuh ku batur aing mah kajen kumaha ge takabur tolol sia ye parangsana aing teh nyaho meureunana ye awas ya teu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun katakaburan jahe horegan ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihna tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu basi kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mae kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu diistilika tarang kitulah rahasia kuari orang sedih kadeuleuh sedihna kadeuleuh kan tina tarang mengkerut tarang asal lain udah datang assalamualaikum geus kadeuleuh we mengkerut ieu budak kajian kumaha ge bingung ieu kajian kumaha lain deui mengkerut ieu na deui dirempel ya geus balik geus salaman emang sabaraha bulan teu kabayar ku kieu nyahoan we tarang mengkerut di nusa salaman ka kula waalaikumsalam emang pemajikan kunaon gitu marah tanan pan kieu nyaho tarang kadeuleuh emang tarang lain deui tah masyaallah deui ngaji pendi waalaikumsalam ngaji emang teu dibayar ji pokoknya nyahoan bae tarang sarua kadeuleuh tah jadi bunga harta kana hate tina hate kana beungeut tina beungeut marah mae tarang nomor hiji mentek jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe haju ku ari dinyatakeun kumanehanana neng pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku 1 juta bintang di langit tapi satu yang bercahaya neng asana eueuh deui nu kadedelekeun ku akang Maywati neng ayeuna lah neng dek menyatakan terserah neng mandek narima datang teu ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you masyaallah aduh sabenerna mah cek si neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak
berbulan-bulan bertahun-tahun mau dinyatakan neng ternyata horenganan cinta neng maka akan lebih daripada cinta akang udah hak pahara jas neng mantap kuru gemikiran kakak baik ieu teh penting teu daek sareberang teu daek dahar eueuh deui nu kadadeukeun iwati kakak baik masyaallah cek manehna abdi ge sami bae eta lain kunana di mana dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi heran marah mai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan lagi bingung babaturan jadi kieu ye dikunaon sih budak ye seserian sorangan nek naon ge ujlah ajle bae masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bang mana beringas amat bang mana ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas ada banget ya Allah ya Rabb nah iya jelema dagang hasil bunga hate karena banget anu jadi ukuran nu mantak aya sinar berem sinar koneng sinar biru sinar hejo sinar dan lain-lain sebagainya di ilmu torikoh bakal kadeule murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru sinarna bakal kadeule wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah sebab naon sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan okot jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan jeung guru torikoh ge sarua bae leuwih nyahoeun manehna nama ucing-ucingan sia jeung guru torikoh heuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae wari turun deui malah hideung wari mah kok jadi hideung ieu budak ieu beungeut kadeule urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang beda jeung nu sok seserian teh tuh aya anak kajipen di maseurina eueuh jelema ge seuri bae terus bae ieu balai kadeule urang anak urang oh boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon ieu nu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat lamun dideuketan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkengna sebab naon sebab make baju anu rapih anu bagus anu mahal embung katoel kudu susah cangkeng masyaallah karim nu mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal parfumna ge sat-sat seungitna ambalaya pan aya parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan dipake ku nyana nek maya teu jahon nya ge merek naon bukan kalau meuli beceknya na sabaraha teh ngahutang malah mah dipake aku mau panas-panas poe mah beda nah nyana keur diuk sorangan aya nu susah datang ka dina kagigireunana embung katoel indit nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna besi katoel ya Allah ya Rabb sok gerage geser deui embung katoel ku nu susah mah komo kadelna Rudin mah masyaallah kan eta mah inget ka Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir ka Jidah ti Mesir ka Jidah begitu ti Mesir ka Jidah naik kapal pakeana Rudin kan Abu Bakar Shibli berudin teh lain lalagaan Rudin tapi aya hiji jelema ningali ieu lain sembarangan jelema saha ieu teteupna rada beda asana kajen kuku mah ge wali cek jelema
nyana Rudin di kapal kebenaran rame aya nu kalengitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae nah lantaran manehanana deuk ditewak sangeus ditewak deuk dipeupeuh kudu tadi teh takut kaela ulah main satuduh-tuduhna emang aya naon mun cak urang kieu bapak di mana abdi di Baghdad cek mana deuk ka mana ieu abdi deuk ka Jeddah deuk ka Mekah emang aya naon ieu bos ye leungit tas di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan aju ieu leungit nu dituduh anjeun masyaallah cek nya atuh kumaha henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya atuh teu kula mangan sakit ieu teh mau duit mau ongkos ge henteu kula mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh lamun henteu atuh di mana kula teu mau naon tatap ieu langsung nyana ka sisi setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun neuleuh langit terus tungkul di kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan ku ari sing alajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mau emas mau mutiara kabeh jeung mau emas cokotan kumaha cet bus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu kicep-kicep dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut lempang di luhur laut plak sa wabeh jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah iyalah keistimewaan Abu Bakar Siddiq datanglah ke Jeddah sanggeus datang ke Jeddah terus ke Mekah datang ke Mekah manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah ditanyakeun Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang ieu nu mawa ngahalangan teh hayang teh bahaya ulah hayang jelema loba nu marere emas marere nanaon embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere bae embung hajuna mbak diteundeun bae di dinya aya selesai nyana dek balik langsung ngagalitan sanggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema malah gebemu di mana mangih kali akhirnya balik ke Baghdad di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris kaduluan ku masyarakat kabeh aya nu wanita kiai mama atuh banding bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali nya mama ge atuh banding teu mama teh kieu baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara ku ari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama nu mantap bade dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu ona mangkana geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun geus ulah dibalangkeun ka sungai kabeh kabeh tenang salat ngeunaheun cekna teu bogana naon urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta bohong sabenerna cenah nu mantak dagang ge supaya ngeunaheun we cenah salat bolsero ya Allah karim masyaallah no wa zuhuruhum jeung tonggong nu mantap dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana ditonggong di cangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna
jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskan dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa ngan nu tilu ieu lah nu jadi pokok fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhur awakna abeh mahi si simpenan jan bari diomongkeun hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kuno simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anu kumaneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia besi disimpan jang kepentingan maneh berbagai harta-harta jang kepentingan maneh tidak pernah mentolerir urusan agama zakat teh dikaluarkeun ku maneh hak-hak fakir miskin teh dikaluarkeun ku maneh aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh bakuntum taknizun ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales Masya Allah inggis urang geuning ayat inggis anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah nyamakan geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfikuna fi sabilillah nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah iyalah fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun sak rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuar jadi siksa yeuh babalesna Masya Allah tak sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijara urang geus nisab kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya harta di imah urang engke bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah namun urang mah persaban-persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna eueuh kitu ka haji heueuh nya ngabohong nya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye Masya Allah boro-boro batur anak nage minta modal punyana dicarekan neangan siap modal sorangan abah ge bae tadi modalan ye aya yang sugih neangan sorangan anak nage nyeri hate bedak imah bapakku diteluh kos ge iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza maka nastum li anfusikum ya siksa teh ternyata harta anu kumaneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia wari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ke paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan eta samping-samping anu numpuk teu pernah dipake ku urang teh nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya ieu bakal dibentukeun istrika diistrikakeun dan lain-lain sebagainya ieu sing hade terutama kaum Hawa
awewe manggeus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakin taleun mah anu ngaran eta teh anu parang ditutup ieu naon ngaranna siapa nyaho bae jauh kaulinan sia meureunana aing mah bahan embung nyebutkeun sebenarnya mah aing ge nyaho tapi kaulinan sia nu ngomong tah Allah doaku ambalayah nu ngaran jilbab nu ngaran tiung nu ngaran samping nu ngaran baju anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab maka stop anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dianpusikun jang kepentingan maneh distrikakeun ge makanya ngaji pendi mau jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istri kaku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun masyaallah karim geus kulantaran urang mah tuh meureun loba nu mere kadang-kadang meureunana aya nu kudu dibeli-beli oh masalah dek dipake dek henteu nah kadituna dibagikeun bagikeun ulah boga niatan li anfusikum masalah sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh aya 20 keneh kok aya keneh lain jang aing jang bagikeun ke nu mana nu pantes dibere oh masalah teh mah kos kitu mah nah kulata sia disetrum sia ke aing bebeja ka malaikat ge zabaniah tah panggeulana setrum habak renungkeun ku urang hayang salamet komo urang geus kolot urang hayang salamet kade ulah jadi simpenan hanya teu sabaraha hanas teu sabaraha tapi di akhirat urang digosok diistrika fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum jelas ayatna jelema nu cinta harta dongeng loba jasa anu mencintai harta di kalangan torikoh loba jasa ngan kulantaran jamna geus lewat seprapat wallahu a'lam bishawab.